Ya teka rasanya isukan terek lebaran guys, geus marasak acan, marasak naon cik atuh, komen-komen urang hayang nyaho atuh naon makanan khas-khasna tiap daerah guys. Ieu mah urang mah nyieun semur bola daging. Tara biasa urangnya nyieun semur bola daging biasa namanya gitu. Cuman urang hayang mencoba menu nu anyar gitu ieu teh. Jaba urang mah masak loba teuing sok tara kadahar ujung-ujungna, soalna mun poelan lebaran mah daharna di imah mitoha, terus isukna teh urang ka imah si mamah jadi sok loba dahareun. Jadi ujung-ujungna mun urang masak tara kadahar. Kakaren lebaran anu paling dinantikan cik naonnya mun urang mah resep teh paling naonnya ranginang saroja urang beuki. Dodol kacang oge beuki. Baheula mah bibi urang teh jago nyieun eta ali agremnya. Ali agremna teh kuatkeun ka muruluk geuning nya ngeunah teh eta urang mun ka Garut ta dulur urang sok aya nu nyieun ali agrem. Ayeuna mah geus tara ka Garut soalna dulur-dulur bapak kabeh geus di Bararandung nya. Jadina teh eueuh nu ka Garut deui soalna geus eueuh sesepuh di dituna geus teu boga aki nini. Ayeuna mah vibes lebaran teh geus asak berkurang cek urang mah guys, soalna naonnya geus eueuh sesepuh gitu, geus eueuh nini aki asa kumaha